Aya hiji kiai boga anak awewe geus. Anak awewena hayang kawin teh kan kanu pinter. Kabeneran. Aya jawara teu ngaji teu masantren nyarupaan kiai. Wow, udang-udang na gede. Surbana. Wow, geus papana jubahna ge 3 lapis. Wih, mantap. Penampilan primanya. Langsung ngalamar, sekali ngomong 2 kali, waduh kiai nak kurang jeli mata hati, diterimalah pacar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga setelah perkawinan malam pertama ditower keheula cik pamajikanana cik anak kiai teh, kak kula mah ragu ka kakak, emang kunaon sapra kawin 20 penting kakak teu salat. Iya maksudnya kumaha sholat. Heuh kunaon ieu teh sholat? Jika kakak mah teu nyaho emang kudu sholat. Ya. Kakak bisa teu si wudu nu sabenerna. Wudu? Wudu naon wudu? Wah, cek pamajikan aing moal daek geus ngahiji moal daek mah cilaka ya bagus kieu mah. Kak ari mandi junub nyaho tante. Mandi junub teh maksudna naon? Wah. Teu beres. Geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula nya. Sare biasa sapeting dileukeunana teu wudu teu salat. 2 peuting teu wudu teu salat, 3 peuting teu wudu teu salat, teu wudu teu salat, mandi biasa. Sedengkeun bapana kan ceramah. Saudara-saudara sekalian. Bapana Ki Jamal masalahnya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anakna teh ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapana, bah di kamar ya babi. Waktu bapaknya mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ke kamar. Mana babina? Mana? Eta di luar kasur. Ini masalah kisah. Eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelebat teu wudu, jelebat teu salat, eta babi. Salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi jenenge. Nah, akhirnya si lainnya balas cenah kula mah hayang pepegatan deh keheula nih. Ulah ka pepegatan tenang euy. Tenang. Kayak ku abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, "Aisyah nu sebenarnya aslina saha?" Kula Pendi. Pernah masantren henteu, ngaji henteu. Nyaho henteu soal rukun wudu henteu nyaho, soal rukun sholat henteu, sia teu pernah sholat henteu. Alhamdulillah cak bapan cik si neng pan alhamdulillah sih kieu nih urang teh kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek dipagahan rukun wudu hese maning magahan salaki. Maning magan santri urang. Jadi geus ulah bingung-bingung tah ieu santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu, bisa mandi junub, bisa sholat.
bisa maca Quran, teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage beuh pokona mah hebat jasa. Masya Allah cek si eneng jahe tuh kan aya pi akhirateun mah haji jahe cak Haji Jamal iraha sodakona santri kos kieu atuh nya nama mikung ja jeung Ki Pudoli sarwana lain mah boga santri tilu teu bareres kabeh sararusah diusiran bae kitu ku aing tak dek gadidik jelema mah seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang neng ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah. Terserah abah tuh ya kos kitu mah kula mah tuh mangga bae tuh akhirnya dipagah ti mimiti alif lempeng datang kalip bengkok atuh anu tadina wao supaya jadi alif lempeng make obat kuat tah mah dipagahan alhamdulillah bisa maca Quran, bisa maca kitab, bisa maca tafsir. Masya Allah kabelah dieuna maca sholawat, kabelah dieuna zikir, ternyata jadi arif billah. Si nengna bebeja ka abahna bah ieu si abah bisa ngadidik ieu emang kumaha abah mah pan geus dibere lauhil mahfuz nu mantak dikawinkeun ge neng ieu teh lain sajawara-jawarana didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah karita nu mantak ulah kaget beusi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu keur carita dongeng Mama Bakri almarhum almarhumah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat ustad teu ditarima norekat nu ieu teu ditarima nu diterima begitu aya tukang adu kotok datang ke Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran deh maka mama ari urang anu mau kita bae teu ditarima ari si itu tukang adu kotok ditarima aing teu kaharti moal kaharti ahli thariqah moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin beuh adak wa adu minasayf. Firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah, ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok. Ditanya, nu ngadu kotok, ai sia ieu bisa norekat ditarima kumaha kitu. Kasadaran aing. Kumaha mimiti sadar kieu mun hayang nyaho mah. Aing teh keur ngadu kotok. Begitu keur amprekan polisi. Lanjut atuh wow beresat kabeh muka sumur muka empang muka mana ai maka masjid jadi kabeneran di masjid ke berjamaah aing mah lain salat pokona asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang nyeuleuh polisi aya keneh salat geus tereureunang isi kumaha polisi aya bae make sapatu-sapatu acan nya salat ya Allah tapi nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu waduh polisi geus kieu bae udang sia dredet dia batur ngeusan salatnya na Allahu Akbar salat Ya Allah ya Rabb Masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana le polisi aya keneh mah salat cak polisi kok tukang ngadu kotok beuki salat sih heran aing cak polisi gas tinggalkan geus ke kumaha isuk bae alhamdulillah cak aman aing geus datang ka Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali meureun kalu jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aya ngabuleudan bae mata mah
ya bandingan tukang aduk kotok apa tuh. Nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dia Sudomo terus jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna, sampai zaman Gus Dur, zaman gitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU buka. Kesian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus ngajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipicen parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun dipanggil ku gubernur ku raja. Sa'dun teh ieu kapan dibeli make naon ngaranna make calana terus ku kudaan padahal mah kiai gede wali Allah ketika ditanya Sa'dudin eta saha nanya Sa'dun Majnun edan begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung edan Sa'dun sia bangunna ieu edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sa'dun coba sagaduna edan tapi bener coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jangan sehatna tanah ieu jadi istana bagi raja moal kebelit tanah ieu jadi kuburan jang raja geus sakitu bae pikiran ku raja saat ieu tanah jadi istana jang raja isuk pageto tanah ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys wassalam cik Harun Ar-Rasyid bener oge nya aja gitu. Kuari penggede-gede pembesar orang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah balik. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah, ikuti aturan-aturan sebabnya anak anu boga program ulah kudu hese-hese heulanan ketika lockdown bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan setuju? Tuh siapa setuju bae paeh di imah sia kajen ngomong. Nah ieu mah kulawan sakadar pembukaan ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah tetapi wabah tetap